palawaki kaum sadaya. Aduh ringse dina acara ketiga daripada langsung panginten di kantor urusan agama. Ngaturkeun nuhun khususna panginten kanggo ka tamu urman sadayana jeung sumbing. Ngaturkeun nuhun miwah ibu sareng bapak pangrestu pangdoa ti ibu sareng ti bapak mudah-mudahan jeung panganten sakali sehingga jadikeun panganten sakinah mawadah sareng warahmah. Sing aya panginten ginulur baca salamnya. Sidik we. Sidik we, sidik. Baik. Palawargi kaum dangu sadayana urang pedarkeun panginten nememah panginten kasumpinganana di keluarga besar panganten pamegat anu dipapak upacara adat di keluarga besar SDN Merdeka anu diasuh langsung panginten ku Bapak Rija sareng Bapak Ipan. Urang sangakeun khususna panginten anu sarajengna ku Kaca Pisuri Dewi ibu sang bapak kacinta mika dudeun kana sang Sunda mangga urang sasarengan panginten sareng pribados di keluarga besar Bapak Sebu Mangsa.
Munga sakadar tawis asih dina mangga urang pikamang sasarengan ngiring dampi dina hari mangga urang sasarengan banda urang tuturunan pasini biara seni subaya yang Islam agama dalam muslim Al-Quran ukuran hidup Islam Islam agama anu sampurna Al-Quran kalam Allah anu nyata Allah nurunkeun kitab Al-Quran sangkaran hirup manusia
Al-Quran gerak ini lampatan tu wasil ibadah
dua hati dinten ieu laksana supaya tiba dinten ieu ngajadi pasin di dua hati dinten ieu laksana supaya tiba
para wargi pamdawa sadaya atur ing se neme panginten dipedarkeun ku Ibu Juru Kawi mohon atur terusna